Nah lur, saha nu apa pasti pernah ka dieu lurnya. Nah, nu apa komen, teu apa ngacu. Tah ieu daerah mana lur sok tuh. Aya nu apal meureun, nya aspiraku teu apal mah. Nah, ieu daerah mana lur? Tuh. Masih kene tahap pembangunan lur di dieu mah lur tuh. Nah, ieu lur. Nah. Oh nya. Oh. Tuh masih kena pembangunan lur tapi seger pisan lur cuacana di dieu. Udarana seger lur. Pokona wah lamun geus jadi mah mantap pokona mah lur di dieu lur. Seger pisan lur. Tuh jalan-jalan lah ka dieu lur ah. Tuh, bari jalan-jalan ka dieu lur tuh. Jalan enakeun lur. Lamun geus jadi mantap di dieu lur tuh ngali. Raoseun pokona mah lur tuh. Tuh. Karena ke nu aronten di dieu lurnya. Fotoan anu live. Wah, komplit pokona mah di dieu lur. Itu nama lur eta danau nama tuh, Dek. Jelas ti dieu deh danona, Dek. Tuh aya kolam apungna deh belah dinya mah, Dek. Tuh. Kolam apung. Keramba ikan. Tuh. Cing jelas tuh. Dicium heula tuh. Aduh kurang jelas Dek. Atuh da poek kan. Heeh. Tuh kabut. Teu jelas lur etana ieu Saguling, Danau Saguling. Naon? Naon da ieu mah. Ayeuna dataranana tuh ieu jadi kumalin tebing mah. Jadi ieu mah kumanya lamun tebing bahaya ari mah dalin tebing atuh. Ya hari tanah mah tanah merahnya nggak apa-apa. Nah gitu we nya lurnya. Jalan bare ieu lah jalan heula. Mudah-mudahan anu di langkungan video ieu cing sararehat, cing babari usahana, jing garede milikna, jing tercapai cita-citana. Mudah-mudahan we atuh urang teh tiasa gajihan ti dieu tiap sasih nanya lurnya. Hatur nuhun. Assalamualaikum.